Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun deui perkawis penyakit agama. Penyakit agama di zaman ayeuna, di zaman kapungkur oge, janten agama teh sok janten perdebatan. Debat papinter-pinter ngabelaan hayang menang, anu menang eta urang anu bener. Tah penyakit na teh seseueurna siga kitu. Janten sabab eta mah agama dunya, agama kepercayaan teh nembe tina bacaan terus ditafsirkeun ku akalna, akhirna jadi perbedaan. Lamun aya 10 jalmi anu nafsirkeun benten, pasti aya 10 tafsir anu benten. Teras tafsir anu salaresna nu mana? Numawi justru nafsirkeun eta Quran teh urang kedah apal dimensina heula, kudah lebet kana dimensina nyaeta dimensi ruhani teh. Sabab Quran anu salaresna mah aya Quran qadim, ta eta Quran anu aslina, Quran anu moal katoel dina eta ge, kecuali ku ruh-ruh anu diparantos disucikeun. Ayeuna agama saukur bacaan diapalkeun teras diangge debat, anu teu apal anu eleh eta berarti agamana masih lemah dianggapna. Tah eta kakaliruan penyakit agama di zaman ieu teh. Malah di setiap zaman ge kitu sok janten perdebatan antara ahli kitab teh ya, para ulama-ulamana. Ulama dunia, aya ulama akhirat, aya ulama dunia. Janten henteu sadayana disebut ulama akhirat. Ta ulama dunia ta anu bahayana dina hasil olah akalna eta dibarengan ku nafsu numpatna. Akhirna jadi pipaseaeun, nyalah-nyalahkeun batur sedangkeun sorangan teu apal naon nu sabenerna. Karek apal tina bacaanna hungkul. Tah di dieu anu bahayana teh sareng dipercanten ku sakumna jalmi numawi seueur pangikutna ge. Da memang dina penampilanana, dina anggean, dina cariosanana ngayakinkeun seolah-olah batur pasti kapancing, batur bakal percaya, padahal sabenerna mah masih dongeng keneh. Numawi agama mah ma'rifatullah teh supados naon, supados henteu janten perdebatan. Ai agama anu makrifat mah bakal ngarangkul, bakal moal nyalah-nyalahkeun batur anu teu dumuk. Nyalahkeun ge nyalahkeun jalmi-jalmi anu nyesatkeun umat. Ai soranganana henteu acan apal ka dirina mah rek kumaha ngabejaan baturna. Memawi penting pisan dina kenal ka diri urang teh. Kadua penyakit agama teh tina bager. Disangkana jalmi anu bager, anu jujur, nu sopan ramah tamah eta jalmi anu beragama. Disangkina salaresna mah kalakuan kitu mah tukang nipu oge leuwih paham, leuwih pinter
katingali sae, katingali sopan, katingali jujur, tukang nipu leuwih pinter. Janten agama mah sanes didinya, tapi hasil tina kenal ka Allah bakal muncul kasaean nyaeta kamutlakanana. Sabab kasaean lamun dibarengan ku nafsu dunia eta bohong keneh. Nu mawi nempuh kana jalan hakikat mah urang bakal dibersihkeun heula eta kaakuan diri urang teh. Henteu ngarasa bager, henteu ngarasa sopan, henteu ngarasa jujur, tah lumpat bakal dibersihkeun kitu. Sabab naon? Sabab kahadeanana anu masih di ranah akal dunia eta bakal dileungitkeun henteu laku, sabab eta masih kapalsuan. Kunaon nyarios kitu? Sabab ngalaman kaalaman kusim kuring, nu mawi kusim kuring wajib didugikeun. Sakumaha urang bager, sakumaha urang jujur kabatur, tapi masih dina ranah dunia kasadaranana eta masih palsu, bakal dileungitkeun. Ta upami tos naik kana ranah hakikat mah urang bakal sabar anu disabarkeun, bager dibagerkeun, jujur dijujurkeun, ikhlas diikhlaskeun. Janten sanes menang urang secara otomatis. Tah eta nu disebat la haula, urang teh teu bisa naon-naon. Sabab upami parantos nempuh jalan hakikat anu salarasna mah bakal digentos ku kasaean anu ditata, ibaratna direhab deui, diomean deui ngalangkungan nur Allah eta. Ku Allah bakal ditata dina diri urang. Kokotor-kokotorna anu kaawonana bakal dipiceun, bakal ditata, bakal dieusian deui ku nu sae. Taholi, tahali sareng tajali teh. Tah anu katiluna panyakit agama teh dina ilmu kasaktian atawa amalan-amalan pikeun ngajalankeun usaha lancar, terus babari rezeki, naik jabatan, dipikanya ku batur, dihormat ku batur. Ujung-ujungna lamun jalmi hayang dihormat ku batur, egona beuki luhur wae, beuki ngajauhan ka Allah, beuki teu sadar kana dirina. Ta eta turun kasadaran teh. Sok sanajan ngangge anggean ngangge sorban atanapi anu katinggalina jalmi anu ahli agama, tapi upami ngajarkeun ilmu-ilmu nu kararitu, kasaktian sagala rupihalna eta turun kasadaran. Sabab naon? Sabab setan leuwih sakti. Mantak setan mah tiasa masihan naon wae ngajantenkeun jalmi, soalnya pangaresep jalmi kadinya bakal diagungkeun. Akhirna jalmi katarik kadinya karena kacinta kana kahayang-kahayang. Sabab disetting ku akalna, ku kahoyongna. Tah sedengkeun takdir Allah mah henteu tiasa dirubah. Rezeki mah moal nambahan moal ngurangan. Cenah parantos ngamalkeun anu ta eta jadi babari, ta eta pangbibitana teh. Akhirna muncul kasombongan, nafsu, sagala rupihalna
eta muncul sanes ti Allah eta permainan gelombang alam bawah sadar eta turun kasadaran mabok didinya mabok ilmu anu kasaktian sedangkan nuju ka Allah mah nu kitu nu kararia ge wajib dileungitkeun urang wajib nol wajib ngaleungitkeun eta ego sareng ego eta teu tiasa dileungitkeun ku urang nyalira kedah ngangge ilmu nyaeta nu disebat tarekatullah teh tah nembe didinya kapepes ego urang sakedik tapi lamun egona teu kuat bakal mental lamun egona pohara kuatna bakal mental bakal luncat tina jalan eta sabab teu tarima kana parentah ti Allah teh lamun aya anu nerangkeun agama teu tiasa nunjukkeun jalan ka Allah sareng dibibita ku ilmu kasaktian teras dibibita ku sopan santun bager ramah tamah tah eta urang kedah hati-hati sabab ilmu hakikat mah sanes didinya ranah agama sabab urang ibarat bager mah teu kudu beragama oge tiasa sok jalmi anu teu percanten ka pangeran ge tiasaeun bager mah tukang nipu ge leuwih tiasa tapi justru kenal ka Allah anu hese ngajarkeunana ngenalkeun urang ka Allah eta anu sesah teh sareng ujung-ujungna anu nepikeun kenal ka Allah teh kalah lumpatna jadi kana dunya deui wae kana kahayang kasaktian kana jabatan kana gampil rejeki sareng lunas hutang tak ujung-ujungna teh sok aya nu kituan tak eta anu bahayana teh nu mawi sim kuring negeskeun di dieu sok sanaos pait ku sim kuring wajib didugikeun kitu heula ti sim kuring wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.